ونسألك الشفاء لمن يكون أقرب إلينا في هذا المجلس. اشف مرضانا يا الله من جماعتنا قرابتنا وأهلنا اللهم اشفهم واشفنا إنك أنت الشافي لا شافي إلا أنت. اشفنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم أنت الشافي لا شافي إلا أنت. اللهم أنت الشافي لا شافي إلا أنت يا الله. اللهم ربنا اسمع الباس. اشف مرضانا من جماعتنا قرابتنا وأهلنا ببركة تلاوتنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا الفتاح يا العليم افتح قلوبنا وقلنا فتوح العارفين. اللهم اهدنا وفقنا إلى ما هو خير. Amma ba'du. Para wargi sadayana anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngajanten ka urang sadaya golongan hamba anu syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ieu dipantang silaturahim ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam mugi didugikeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabat Nabi. Mudah-mudahan jaga di akhirat yang syafaat sareng ngada di Telaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawitan ya pengajian dina wengi ayeuna ku hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu suila ayyul mu'minin afdal qala ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang bagaimana yang afdal, yang unggulan, yang istimewa. Orang mukmin yang unggulan, yang istimewa, yang afdal, qala ahsanuhum khuluqan, adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Qila wa ayyul mu'minin aqyas. Kemudian orang mukmin yang bagaimana yang paling cerdas. Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang banyak ingat mati. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan, dan yang paling baik mempersiapkan untuk kematian. Dan ya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaan jalmi anu paling cerdas. Jalmi anu paling cerdas, jalmi anu paling seueur emot kana maut. Kedua, anu paling sae mempersiapkan kangge mayunan maut. Persiapan anu paling sae kangge mayunan maut nyaeta sifat istiqomah dina amal. Allah midawu dina surat Fussilat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu, akan turun kepada mereka para malaikat. Kemudian mengabarkan malaikat Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih. Dan istiqomah ya persiapan anu kangge mayunan maut anu sasae-saena. Jadi persiapan anu pangsaena di antarana mayunan maut yang istiqomah dina amal. Istiqomah amal anu tadina sumberna tina tauhid. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, janten amanu billahi wa rasulihi
wasabatu alal iman, iman ke Allah, iman ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sareng teguh dina keimanan. Nah, kena keimanan diwujudkan dina amal saleh. Amal saleh. Sumastaqamu, amal saleh tadi teras diistiqamahan, dibiasakan, dijantankan kebiasaan amal saleh. Amal saleh jadi kebiasaan anu tadina sumberna tina keimanan. Yakni adaul faraid wa nahau anil maharim. Istiqamah dimulaan tina dimulai tino kewajiban-kewajiban sareng ninggalkan anu haram. Wa qala Mu'ad ar-Razi rahimahullah, yakni istaqamu af'alan kama istaqamu aqwalan. Wa qala ba'dhum istaqamu ala as-sunnati wal jama'ati. Dan istiqamah, pokoknya istiqamah dina amal, bukan amal. Nah dina amal mungkin orang teh bakal diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Contoh di Quran ayat 2 surat Al-Ankabut, upami orang pada mewujudkan iman jadi amal teh. Hari iman kan ayana dina hate sumberna teh. Kayak diwujudkan iman teh ku amal dina anggota badan, itu pasti aya ujianana. Pasti aya ujianana. Kuno margina aya ujian ti Allah Subhanahu wa taala subantan kauninga saha anu benar-benar iman saha teu. Jadi pamitacan aya ujian itu tacan katingal nilaina iman teh. Tacan katingal ningali iman upami aya ujian. Tenuju aya ujian nuju orang amal teh. Itu orang dina amalna rajin atau ente gitu ya. Jadi engkena nuju orang amal teh bakal diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Bakal diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang masih kana eta amal saleh ente gitu ya. Jadi engkena katingal upami aya ujian teh. Ya, ujian. Maka di Al-Quran Allah mungkin ujian sami sareng di sekolah aya anu lulus aya anu lulus. Tah anu lulus teh margina ieu teh ujian dina amal, maka anu lulus Allah midau alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuh ujung ayatna nu jadi lulusna teh. Hirup maut ya teh kalabat ujian di Allah gitu. Ujian diantara hikmahna hoyong kauninga ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Siapa yang paling baik amalnya? Gitu. Jadi hidup ujian ya teh. Ya orang sadaya hirup orang itu. Dan nuju aya dina ujian ya orang teh. Nah, ayeuna orang teh hoyong disebat lulus upami amal laku saya. Jadi amal terbaik gitu ya. Terutama ya orang pasti tiap dinten nambahan umur. Dan nama umur nambahan. Berarti mun umur nambahan ajami kan umurnya dijatahnya ke Allah gitu ya. Dijatah ke Allah Subhanahu wa taala. Misalnya umurnya 60 gitu ya. 60 di Allah misalnya gitu ya. Tiap dinten orang nambahan umur, berarti jatah 60 ngarangan nambahan ngorangan. Nah, orang nambahan umur ya teh, orang teh harusna hirup ya teh ujian. Nah, dina nambahan umur ya teh bagi saya ente amal orang gitu ya. Tahu upami bagi saya lulus namina. Istilah Al-Qur'an ayyukum ahsanu amala ahsan. Siapa yang paling baik amalnya gitu ya. Maka upami makin jelek berarti tanda-tanda kurang lulus, tidak lulus nanti. Naudzubillah. Terus kan umur orang teh terang ya teh jatahna sabaraha teh gitu.
Kata umur orang terang. Maka pokoknya nambahna umur berarti ngirangan jatah, berarti nambah ngirangan jatah. Nah, persiapan yang paling saya eta teh persiapan iman dibuktikan ku amal teras istiqomahan gitu, di istiqomahan. Maka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salajengna santosna orang mempersiapkan terang persiapan yang paling bagus majunan maut nyaeta iman, amal, terus istiqomahan. Salajengna Rasulullah al-qayyisu man dana nafsahu. Jalmi nu cerdas, jalmi anu sering introspeksi diri. Introspeksi itu. Jadi diperiksa gitu ya. Ya kan ge ngahadian amal nu waktu gitu ya. Misalnya ya, misalnya kamari orang teh sholat jamaah gitu ya. Nah dinten iya sholat jamaah teh tuh gitu ya. Upami kamari sholat jamaah ayeuna teh berturun dan naik. Turun tuh, awas. Nah, jadi upami kamari sholat jamaah, ayeuna sholat jamaah berarti kumaha? Anggar itu, istiqomah tuh mulai itu, istiqomah. Pakai tok sholat jamaah deh, istiqomah deh. Pokoknya jalmi anu lulus dari Allah Subhanahu Wa Taala, nambahan saya amal lah teh, nambahan saya amal lah, meningkat ya. Jadi kada orang teh umur nambahan gitu ya, nambahan ya. Upami upami buah-buahan nambahan kolot kuduna nu sae nu amis nu asem nu amis. Upami buah-buahan amis berarti saenya berarti nambahan lami amis kan. Tapi upami buah-buahan nambahan lami buruk kumaha. Jadi pican tuh mah gitu ya, dipican. Maka naudzubillah sami upami urang teh kadituna naudzubillah buruk dipican ke neraka kana mah ku Allah. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Gitulah dalil-dalilna gampang ku akal urang teh gitu ya. Da buah-buahan oge upami kadituna buruk ya ku urang begitu resep kadituna mah. Naudzubillah. Tapi upami bagi amis kadituna makin baik itu kan secara naluri urang teh makin tertarik ya. Nah, dari Rasulullah mandana nafsahu, jantan kecerdasan kena dina amal teh. Itu diperiksa terus amalnya, diperiksa. Teras dina hadis Rasulullah yang disebutkan kama qila fi riwayah al-iman yazid wa yanqus. Iman teh aya kalana nambihan, aya kalana ngirangan. Tah gitu ya. Umar gina yazidu bil amali saleh ya. Iman bakal nambahan itu ku amal saleh. Jadi bagi rajin orang amal saleh, iman otomatis bakal kuat. Wa yanqus bil ma'asi, iman bakal kurang, iman bakal lemah upami orang maksiat. Upami orang salah. Naudzubillah. Allah Akbar, Allah Akbar. Ternyata orang teh memperkuat keimanan, iman bakal kuat upami orang nambahan taat. Iman bakal ngirangan, bakal lemah upami orang maksiat. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Jadi makin maksiat kita ini, makin banyak salah, nanti ibadah makin berkurang, makin malas ke ibadah. Jadi malasnya ibadah itu karena imannya lemah ya. Lemah. Jadi malasnya beribadah karena imannya lemah. Kenapa iman lemah? Karena kita banyak bermaksiat. Jadi pami ditaros hoyong iman kuat, hoyong iman lemah. Hoyong iman pasti hoyong kuat. Kumaha hoyong kuat iman?
ya ngirangan maksiat nambahan taat. Jadi iman teh bakal kuat upami orang nambahan taat ya. Upami ditambahan maksiat iman bakal lemah. Upami iman lemah mungkin tungtung teh malas kan ibadah. Jadi malasna ibadah teh tadi dina kelemahan iman. Kelemahan iman. Kelemahan iman. Nah, iman nu pangseurna teh nu iman pangseurna diarahkan dina awal-awal surah Al-Baqarah teh iman kana waib. Terus iman ke akhirat. Jadi arahna iman teh. Sifat muttaqin memang 5, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi arah iman maksudna janten sumpatan orang dina amal saleh rajin iman kudu diarahkan pangseurna ka urusan-urusan anu waib, urusan-urusan akhirat. Iman. Di mana tuntunanna orang teh? Tuntunan di yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tuntunanna nyaeta kitab suci anu diusulkan ka Nabi kapungkur sareng ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Janten naon rupi anu dikabarkan ku Qur'an itu dijantenkan ku urang teh pedoman amal gitu ya. Pedoman amal. Diarahkeunana seurna kana akhirat. Seurna ka akhirat. Sebab ternyata iman ke akhirat ieu anu bakal nyorkeun urang teh ikhlas dina amal teh. Teu perhitungan dina amal, ikhlas pokona dina amal. Itu ya. Tapi pami iman ke akhirat kirang kuat, maka kena timbul di malas itu teh. Timbul malasnya. Nauzubillah. Jadi seorang malas dina ibadah teh lemah iman, terutama lemah iman ke akhirat. Terutama lemah iman ke akhirat. Akhirat tempat balasan amal. Itu nu gampang teh. Akhirat tempat balasna amal. Jantan amal-amal orang ini teh seseorang bakal dibalas di akhirat. Istilah di Al-Qur'an, walal akhiratu khairun laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik. Akhirat lebih baik dan lebih kekal gitu ya. Jantan upami anu dipastikan di dunia ya ku Allah pahala balasan-balasan teh mun bahasa ulama teh saukur bonus tambahan-tambahan. Anu pokok teh engke anu di akhirat. Anu di akhirat nu pokokna teh. Jantan ieu bedana orang teh bedana keimanan orang sareng sahabat-sahabat Nabi nu sarae teh. Pami sahabat-sahabat Nabi nu sarae teh imanna seorna diarahkan ke akhirat. Maksana balasan-balasan tina amalna teh hoyong seseurna karena di akhirat. Di dunia saukur sakapriogian apa ya gitu ya. Balasan amal, pahala amal gitu ya. Sebab di Quran disebutkan wal akhiratu khairu wa abqa. Yang benar iman terutama orang teh terutama iman ke akhirat. Orang yakin tempat balasna balasan, tempat balasan, tempat pahala tina amal-amal orang. Ya sebenarnya orang rajin di ibadat teh. Pahala teh bios aya nage sakedik misalnya kayak di akhirat pasti kita entalangin teh hilang gitu ya. Kayak istilahna kama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Nah, upami iman kiat maka angkana disebutkan ku kitab Tabil Wafil ini ya. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Upami iman kuat maka badai dipasang kemantapan ku Allah dina kehidupan ieu mantap dina iman bakal mantap dina kehidupan oge dina akhirat. Maksudna mantap kumaha? Terutama ke mayunan maut margina ayeuna bahasan ngeunaan maut nuju orang maut mungkin dibiasakeun ngausahadat maksudna gitu. Yusabbitullah alladziina aamanu bil qawli tsabit. Dan mungkin nalika orang teh bade maut Allah dipasihan kekuatan iman biasa ngausahadat maksudna.
wa syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan urang mau dina kayaan nyandak iman, mudah-mudahan. Jadi iman bakal kacandak teh upami ayana ku urang diperkian ku amal-amal soleh. Jadi iman teh dibuktikan ku amal soleh. Ku amal soleh. Percaya ke Allah, terus Allah merintahkan naon gitu kan, kayak perintah-perintah Allah yang wajib, ayat sunnah gitu. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dina amal teh. Maka urutan-urutanna pasti urang teh nu wajib telah sampurnakeun kudu sunnah gitu. Nah pami ieu ku urang teh dibiasakeun di istiqomahan nu wajib nu sunnah, maka engkeuna teh iman bakal kuat sebab orang rajin. Tadi upami rajin karena ibadah, karena iman kuat. Iman kuat itu bakal kacadang maut, menuju maut biasa ngaos asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu. Kan orang sian ya teh sian teh nyandak iman. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Allahumma amitna ala dinil Islam wal iman. Mudah-mudahan kacadang iman nalika urang teh maut. Ieu disebutkan husnul khotimah teh jalmi anu maut nyandak iman. Iman bakal kacandak upami ayeuna ku urang teh diperkiat ku amal-amal saleh. Amal-amal saleh. Amal saleh nu istiqomahan maksudna. Itu janji Allah di surat Fussilat ayat 30. Nuju urang maut kena bakal dibimbing ku malaikat. Jadi jalmi teh kena nuju maut teh tilu nu ngabimbing teh. Tah, itu tergantung amalna nuju hirup ayeuna pembimbingna teh. Lamun ayeuna seueur maksiat, pembimbingna nalika maut setan geuna. Naudzubillah. Naudzubillah setan. Setan. Lamun ayeuna amalna kadang rajin, kadang teu setengah-setengah teh. Itu mungkin mudah-mudahan anu mingaruhan pembimbingna jalmi. Nuju nalkinan la ilaha illallah. Kan kayak pemi maut seueur nalkinannya. Coba baca la ilaha illallah. Biasanya syahadat diauskan Allah Allah jalmi nu bimbing eta teh. Tah ieu upami si mayit nuju hirupna teh amalna sami-sami rajin gitu ya. Amal saya rajin, amal lawan rajin. Nah mungkin setan itu minggir eta teh, minggir. Pembimbingan nu kadua. Eta oge namina jalmi bisa katiru bisa ente eta teh anu diucapkan la ilaha illallah talqin teh. Tah bisa nurutan bisa ente kayak gitu. Sebab abdi sering tah. Sering mayunan jalmi nu sakarat teh macam-macam. Di piwarang teh, di piwarang ngaos asyhadu an la ilaha illallah macam-macam eta teh. Aya nu nurut niru aya eta teh. Katinggalan niru aya nu nurut. Aya anu nyabukan aya dicabukan bisa biasa, cabukan ditepak gitu, ditepak. Ayah ada nepak teh. Padahal seukur di piwarang ngaos asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Keluarganya nyebutkan itu Pak Ustaz aja, gitu ya. Ya ini pada Muhammad terang dah, terang Ustaz terang sah dah. Nah, puntennya jalmi upami tos ningali malaikat maut. Bari samingguan satajan maut bertilu dinteran itu kena putus hubungan sareng jalmi teu kieu hubungan sareng jalmi biasa. Maka kena jalmi teh teu sareng ngaruh kena. Terus teu kieu pokona tos ningali malaikat maut eta teh tos teu kieu ngomong teh. Biasana teh. Atosna istilahna dina kitab-kitab teh terus mulai terputus teh. Komunikasi sareng jalmi biasa teh. Ya kahade eta. Ada katingalina moal kacirina ku urang moal itu seueur eta teh yeuna teh aya anu samingguan teu seueur ngomong teh gitu ya alimnya biasa alimnya misalnya Pak Gufron misalnya itu ya di wetan teh teh biasana bagi pengajian teh nanya eta teh tadi kali pengajian Senin mah teu nanya-nanya Senin berikutna maot nuju urang pangaosan di dia malam Senin maotna kabungkur. Tak aya deui pitilu dintenan pada maut teu nyarios teh mah. Biasa lagi naros pengajian teh. Pak Kuslan eta mah. Allah maafir lahuma. Jadi ini orang baik semua, ini orang baik semua. Sebab sebelum kematiannya ada tanda-tandanya. Naudzubillah bagi orang tanya tanda-tanda maut gitu ya. Naudzubillah. Kan mending ada tandanya. Ada tanda-tandanya. Di antaranya
Itu gitu ningali malaikat maut. Di keterangan di kitab-kitab pamitos ningali malaikat maut, entas dak yang ngomong gitu. Sareng jalmi tos putus hubungan gitu ya. Teu ngaruh. Maka nuju dibimbing talqin la ilaha illallah ge. Ya kuma amal sata'ata na pamino berat kana rajin ibadah, engke gampang nurutanana. Tapi lamun sata'ata na seorang kana maksiat, itu bakal susah mengucapkan la ilaha illallah ge. Bias ustaz oke. Malah seabdi teh di kiopon gitu ya. Cek keluarga aja istrina, Pak Ustaz itu ditepak deh itu. Tapi abdi banteng nggak balas makanya mau abdi kan ada. Bisiko itu mau kemudian ditenggal gitu ya. Tengah balas dah maklum. Jalmi anu maon mah terang saha. Tah gitu. Malah kadirukan ditepak teh. Ditepak deh itu teh. Dah mantuna paantenan. Itu terang itu mah. Disebutkan itu. Diganggang ke bawah dia itu kapungkur itu ya Allah itu. Pengaruh. Iya. Jantan pembimbing kedua manusia eta oke masih tergantung amalna berat kana taat atau tapi beratna seorang kana maksiat. Nah anu katilu anu paling gampang anu paling sae pembimbing na malaikat ya mah. Ya Allah mido di Al-Qur'an anu bakal dibimbing ku malaikat. Jamin tadi innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pemilu katilu ya teh pembimbingna malaikat ya. Maka kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah teh gampang gitu. Jadi Al-Qur'an dijelaskan di surah Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka di Quran ayat jalmi nuju maaf oke tetap tanda-tanda nanti margil istiqomah dina amal saya istiqomah nuju hirumna amal saya maka nuju maunam emonna karena ketaatan istilah di Al-Quran fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan taat maksudnya. Muslim dia taat maksudnya. Muslim dia jalmi taat maksudnya. Taat emon kana ibadah maksudnya. Jadi dugi ka bade mau ge emon kana ibadah. Contoh sahat Nabi contohnya Nabi usutuna sana. Nabi nuju pupus ge emonna kana ibadah. Bisa mingguan saat ajan pupus Nabi emon kana sedekah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ajan pupus samingguan itu teh ngimutan itu nak sesa harta nak kaget disedekahkan manggil Fatimah kira-kira bahasanya sisa-sisa harta bapak sedekahkan seminggu saat ajan pupus sesa anak margina kan sakit diksi Nabi itu harta istilahnya dina kitab-kitab para nabi ngawariskan harta para nabi ngawariskan ilmu. Maka akhirnya istilahnya ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi sebabna ilmu teh warisan nabi. Matak nuju zaman sahabat aya nu kacelek. Jalmi-jalmi teh. Abu Hurairah ceritana ka pasar di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuju bade pangaosan. Abu Hurairah ka pasar ngomongkeun, di masjid bade dibagi warisan cenah gitu ya. Di pasar diumumkan teh itu di masjid pada dibagikan warisan. Kebayangna janji warisan naon coba? Harta. Jadi seorang ieu mah ngobrol di itu teh di pasar teh ngobrol sebab di masjid pada dibagikan warisan. Tos kumpul di masjid jangan di pasar teh kumpul seorang gitu ya. Nabi pengajian masih orang pengajian masih ilmu. Itu Abu Hurairah dipangloh. Cuna bagi warisan di masjid. Gitu tak aya kan aya ngadugikan ilmu Nabi teh. Ilmu eta warisan Nabi gitu ya. Jadi warisan teh sanes barang Nabi mah. Warisanana ilmu. Jantan Abu Hurairah dikira nu jalmi bagi warisan teh dikira barang di masjid. Ternyata tak aya bagi-bagi barang di masjid teh. Tak bagi-bagi warisan barang, ternyata Rasulullah ngabagikan ilmu. Jadi Abu Hurairah tadi ngomongkan di pasar teh, cuma bagi warisan mana warisan? Itu ilmu Nabi ngabagikan, itu warisan Nabi. Matan kaya istilah al ulama warasatul anbiya. Itu istilah gitu dah. Ulama pewaris para nabi margina keingin ilmu teh warisan Nabi begitu. Tasawur jalmi anu istiqomah teh nuju badai pupusna teh masih emot karena ketaatan. Contoh anu paling caket ulama
ka orang teh margina se Indonesia maksana di Indonesia. Buya Hamka nuju bade pupus pi 5 menit bade pupus kira-kira teh. Itu hoyong dipanyadakeun cai ka putra-putrana. Maksudnya cai saya gelas, tapi cai hoyong wudu cenah gitu ya. Ambilkan air, saya mau wudu cenah gitu. Itu nuju bade mau. Ini baru. Jadi sanes ingat emot kana ambilkan air untuk minum, sanes bade wudu tah. Bade wudu. Ai bade minum kan berarti isi patuangan anu dipikirna itu bade wudu. Mun bade wudu bade naon? Bade salat berarti. Tuh nuju bade pupusna jalmi salat emotna kana ibadah sebab sata ajanna teh rajin ibadah. Nah, jadi pamistiqamah dina ibadah itu anu bakal kaemotkeun nuju bade maut oge emot kana ibadah istilah di Al-Qur'an fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ulah maut kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan taat gitu ya. Itu nu diharapkan janten cita-cita maut dina kahayan emot kana kataatan gitu ya. Sebab rupi-rupi eta teh jalmi anu istiqomah karibu kana kaduniaan aya eta teh contoh di kitab Imam Qurtubi aya jalmi nu ripuh dagang ceritana nuju bade maut teh ngetan belanjaan itu utang di si anu aya saano cenah gitu kantong saano timbangan seberapa kilo itu muter gitu nuju bade maut teh ngomongna teh gitu. Jadi emot kana timbangan seberapa kilo, emot kana hutang nu dibatur aya sabaraha gitu. Emot kana kasbon lah bahasa orang teh. Nuju bade maut itu teh. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Boro-boro emot kana asyhadu an la ilaha illallah. Tuh, emot kana timbangan, emot kana itu. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Maka Nabi nyebutkeun jalmi teh bakal dimautkeun kumaha amal-amal nu akhirna anu dirajinkeun ya. Jadi rajin naon di akhirna gitu tuh ya. Itu anu bakal diemotkeun nuju bade maut. Mun rajin kana kaduniaan nu diemotkeun ke kaduniaan nu bade maut. Nauzubillah. Upami nu rajin kana kamaksiatan nauzubillah. Ya maksiat kana nu kaemotkeun ana. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Tapi pami istiqomahan amal saleh model Buya Hamka di tadi nyontohan itu teh mungkinna emotna insyaallah karena amal saleh gitu. Gitu. Emot Buya Hamka merhatoskeun salat teh Buya Hamka kan Muhammadiyah teh ya organisasi teh. Pernah dipiwarang ngimaman di kantor. Iman di kantor Muhammadiyah biasa tara kunut biasanya gitu. Ai di kantor mah sok kunut di pesantren teh gitu ya. Buya Hamka di piwarang salat dirinya. Biasanya Buya Hamka teh tara kunut margina Muhammadiyah gitu ya. Di piwarang salat di tempat anu sok kunut gitu di pesantren kantor. Nah sataacan ngawitan salat teh naros teh. Di sini pakai kunut ya, pakai gitu. Tak nojo di piwarang itu pakai kunut itu ngimaman. Padahal Muhammadiyah itu nama. Nah, gitu. Jadi saya nurut makmum, nurut ke tempat kebiasaan tempat anu dihicingan. Yuk itu mungkinna ya contoh di ulama-ulama satajan Buya Hamka ulama Imam Syafi'i kapungkur lamun salat di tempatna anu tara kunut Imam Syafi'i mah tara kunut. Padahal biasa nak kunut. Eta Imam Syafi'i rujuk aya di tempatna Imam Hanafi tara kunut. Jadi engkeuna maksana kieu kaki urang teh. Bili urang nyaba gitu ya. Nyaba ke Bandung misalnya angkana satajan subuh gitu misalnya. Kayak gitu liren di Masjid Persis misalnya. Liren di Masjid Muhammadiyah gitu ya. Di dinya mah tara kunut. Orang bakal balik berentah mau ngiring dirinya ya entong gitu. Jadi nuturkan anu tempat baik gitu. Jadi saya contoh-contoh cerita di jalmi soleh. Tapi intinya ya teh persiapan kangge mayunan maut anu sae eta teh mempergiat iman gitu ya. Iman bakal giat upami urang rajin dina amal soleh. Sebaliknya upami orang teh terajin dina amal saleh berarti iman bakal lemah gitu ya.
Ya kan tuh orang teh hoyong memperkiat atau nanti ngelemahkan iman. Insya Allah hoyong orang teh hoyong memperkiat iman. Maka perkiat ku amal soleh oke di istiqomahan maksudnya. Istiqomah mungkin bakal kadorong ku orang istiqomah teh upami Rasulullah tadi upami sering diparios harian misalnya model tadi kameri sholat jamaah nya gitu ya. Nah ayeuna sholat jamaah gitu. Jadi amal ayeuna teh banding sareng kamari gitu ya. Maka di ayat Quran di awal surat At-Talaq, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat liwat. Wahai orang-orang yang beriman, teliti perhatikan amalmu yang kemarin. Gitu. Wal tandur nafsun ma qaddamat, lihat amal yang telah lalu ya. Liwatin, jadi berarti melihatnya sekarang. Lihat yang kemarin. Kemarin sholat jamaah, sekarang jamaah tidak, gitu misalnya gitu. Untuk apa dilihat begini nih, diteliti, dibandingkan begini? Liwatin untuk kehidupan esok hari, untuk di akhirat maksudnya. Maka hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, gitu ya. Minimalnya sama, gitu. Kalau kemarin jamaah, sekarang jamaah. Malahan kalau yang lebih dekat bukan kemarin lagi. Tadi subuh jamaah tidak, jamaah. Lohorna jamaah ente, jadi itu per sholat itu mah. Misalnya duhur jamaah tidak, jamaah asarnya gitu. Nanti dia asar nanti periksa gitu ya. Nanti maghribnya periksa gitu ya. Asar tadi itu jamaah gitu ya. Oh berjamaah jangan maghrib, berarti ada peningkatan tuh. Asarnya tidak jamaah, maghribnya jamaah, meningkat enggak? Duhur berjamaah, asar berjamaah, sama aja gitu ya. Duhur tidak berjamaah, asar berjamaah, meningkat tidak? Meningkat. Tapi jangan sampai terbalik, duhur jamaah, asar tidak, gitu ya. Gitu ya. Awas nih ya. Ini mau meneliti dengan bertambahnya umur gitu ya. Misalnya kemarin saya ketemu dengan Cece di masjid Muhammadiyah sholat Jumat. Cece sekarang umur berapa? Berapa aja? 14 sholat Jumat ya. Nanti umur 40 lihat sholat Jumat tidak. Nanti umur 50 sholat Jumat tidak. Awas, waktu mudanya sholat Jumat, waktu tuanya harus. Jangan waktu mudanya sholat Jumat, waktu tuanya awas itu. Awas, hati-hati. Jadi kalau tambah turun tuh hati-hati amal. Makanya tadi sekali lagi orang yang lulus itu, ini penutup, orang yang lulus adalah semakin bertambah ya ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, tapi menampakkan ahsanuhum amala. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditambah umur, mudah-mudahan amal kita semakin baik, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Jadi rencana ke punggur Pak Udin. kumaha? Itu reuni teh. Anu serta taros. Terus eta teh penjaga masjid. Panaros ke Pak Udin teh upami ngajaga masjid kira kumaha sampai jasa kemajuan cenah kitu nya. Serta taros samingguan teh mau. Iya. Terus reuni. Oh iya itu. Pernah itu teh. Cak pedak deui itu teh. Samingguan terus reuni teh mau. Bagus itu teh. Jadi kita teh nojo tes pensiun, malah terus kalian akan tuh nojo ya, ingin ngurus masjid itu mah, ingin ngurus masjid. Nah abdi di Pasian Panduan terdapat kabunggur teh ada sekarang ada petunjuk untuk DKM, untuk ada itunya. Nah, kemudian nanti di DKM di masjidnya. Jadi rupina teh tak nu naos kabunggur teh memang hoyong ngurus masjid itu mah. Tapi gampangna upami orang terlebat keserat teh di kepengurusan masjid. Udah berlomba-lomba bae ada
lomba-lomba kebersihan gitu, mulai anu pijen, teu kudu lebat pengurus baga gitu ya. Biasa lebat pengurus kita naon-naon orang, pokoknya langsung orang teh. Langsung ngemakmurkeun masjid teh. Aya runtah sakedik oge pijen gitu ya. Mijen runtah teh bios sakedik oge terutama mangga bakal jadi mahar geuna. Mahar kangge ngalamar bidadari. Itu maharna itu ayeuna. Mahar. Kan nanti mau kawin dengan bidadari, tadi itu di surat Al-Waqiah disebut wa hurun ain kamsalil luluil maknun. Hurun itu adalah bidadari. Itu nanti ininya mas kawinnya itu adalah apa? Membersihkan masjid itu. Biar sedikit apa-apa ada. Misalnya tilas sedotan yang banyak sekarang tuh, tilas sedotan aqua gelas misalnya. Buang. Atau ada apa, ada ramat, ada apa, buang. Ada tilas naon ya teh, misalnya siraru misalnya. Kan kadang-kadang soal tuh ya nak. Tenjang-jangna tuh pijen. Tah, itu sambil mican itu teh, mican bekotor dina hate, mudah-mudahan mican bekotor di masjid, mudah-mudahan kokotor anu aya di diri, dosa-dosa mudah-mudahan digugurkan ke Allah gitu. Sambil itu kan. Penutup margina di Masjid Agung aya kapungkur nenek nangis di Masjid Agung di Madura, Masjid Agung Madura. Ada nenek nangis. Itu sadidinten teh sok mican runtah padahal teu keserat di pengurus itu teh aya di pengurus nenek itu mah. Sadidinten mulungan ieu bae. Mulungan runtah anu warak dina tatangkalan teh gitu ya. Hiji mangsa aya nu mayunan mican runtah, jadi si nenek teh kesempatan mican runtah di terus bersih teh maksudna aya batur mang bersihkeun nangis menurut orang kira-kira rumah atau anu seneng orang teh gitu nangis tuh nangis nenek kunaon nangis aya nu mayunan naon mican runtah yang bahasa Madura ya teh bahasa Sunda ya terjebakkan bahasa Sunda aya nu mayunan mang mican runtah ya kita bingung santot ya mau lebar. Ternyata salis mican runtah baik. Mican runtah terus kalabar ke sayanya. Ente. Saya setiap mengambil satu daun, saya membaca sholawat. Jadi saya ingin disaksikan nanti dibalas sholawat oleh Nabi, ingin disaksikan oleh daun-daun. Sekarang daunnya yang mau dipungut tidak ada. Jadi mahalnya di situ. Jadi banyak mahalnya tuh. Mican runtah kasayang, kerma-kerma oke ngaos selawat gitu ya. Ayo mayunan mah taraosan itu gitu. Taraosan margina payunan tuh batur. Ari contoh maksiat yang paling rendah naon? Ya soal maksiat yang paling rendah mah anggota badan bisa bae maksiat. Bisa bae maksiat anggota badan. Lisan nu pangseurna. Pangseurna lisan. Tak lisan pang-pangna nu seueur maksiat mata dina lisan itu malaikatna ge aya 4 malaikatna kan malaikat teh anu ngajaga urang teh sadinten sawengi 20 sawengi 10 sawengi sadinten siang 10 jadi wengi 10 terus anu ngajagi lisan 2 malaikatna teh ngajar lisan jadi wengi dijaga ku 2 terus siang dijaga 2/4 berarti paling banyak kita teh lisan margina paling seueur produksi dosa naudzubillah sampai 20 disebut ku Imam Ghazali teh dosana tapi modelna tadi teh abdi paminyarita teu aya anu diceritakeun bohong abdi teh ya berarti terus bohong dicatat ku malaikat. Non tadi mah aya jalmina margina jadi cerita non tadi teh cerita nyata maksudna teu aya teh si nenek nangis teh teu ngarang nu aya eta mah jalmana mah gitu ya sebab lamun teu aya urang abdi ngarang-ngarang bias pengajian ge bohong mah udin dah bohong naudzubillah min dzalik naudzubillah mata bisa mata oke sohor ini apa kamu mata nah ayeuna pang-pangna tina tontonan mata nonton abdi bade naros eta
nu salahna eta teh TV eta urang. Coba kan mungkin aya mungkin kieu di TV loba maksiatna gitu ya. Jadi anu disalahkan TV. Itu kira-kira TV upami teu dihurungkeun aya maksiatna teh. Jadi anu salahna anu ngahurungkeun. TV teh oge misal dipasang teh mu anyar edusan itu kira-kira aya maksiatna teh. Teu aya, tapi pami dihurungkeun ku jalmana. Berarti nu nantoskeun maksiatna saha? Jalmana. Matak ulah urang ngalepatkeun barang gitu ya. Sebab barang mah taya hukumna barang mah. Nembe hukumna pami urang nggunakeunana. Jadi dina amal urang, kelakuan urang teh nu nimbulkeun sae teu saena. Coba ibu-ibu upami ngeureut bawang ge naon? Besok gitu ya. Berarti upami ngeureut bawang besok eta teh jadi kasayan teh. Jadi kasayan besoknya. Tapi ayeuna besok ku urang teh utang kurangnya ku batur. Utang kurang. Ku batur besok diangge ngeureut beheung. Nah, salah teh. Ngeureut leherna jalma misalnya. Eta teh kesalahan teh. Itu kan sahiji barangna tadi ngeureut bawang. Jadi kasayan teh. Saha aya kasayan ngeureut bawang teh. Barangna pesok keneh. Tah, padahal barangna eta-eta keneh gitu. Upami besok ku batur misalnya ku tukang bunuh diangge ngabunuh berarti ngeureut beheung tuh. Beheung bawang kan sakedik bedana ge beheung bawang tuh. Alatna ge hiji tah ge teh. Ngan bedana beheung jeung bawang teh. Pami ngeureut beheung jadi bagus teh. Jadi awon alatna hiji gitu. Kata-kata dengan bawang sareng beheung gitu. Jadi tebih. Ngeureut bawang jadi bagus. Ngeureut beheung jadi haram gitu. Jauh itu jauh naudzubillah. Padahal besok nama apabila digunakan kira-kira teh aya pengaruh teh. Tah aya. Misalnya bawang teh dikeureut weunteuh keneh gitu ya. Terus kurang teh ieu bawang ieu besok. Urang mindil bae eta teh, mindil bae. Itu kira-kira aya pengaruh teh dua alat ieu teh. Tah aya. Aya pengaruhna jadi saya margina orang aya tindakan orang jadi kelakuan ieu anu nimbulkeun sae awonna. Matang cenah anu bakal ditimbal ke amal. Istilah di Al-Qur'an fa amma man saqulat mawazinuhu fa ummu fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Bisa? Didorong kan? Tapi itu nah dari mana? Terus itu dorong kan? Pantau tadi paminta didorong muka ente. Tapi bisa muka kunaon margina? Margina didorong jadi pengaruh saha eta? Ya pengaruh kelakuan orang. Gitu aja. Coba dan sampai kita pokoknya upami dikirkan baik kita jantepkan itu manfaat data bisa dibaca margina tadi dibuka terus dibuka tuh terus ayat perbuatan mamudin tuh dibuka tuh terus ayat itu pengaruh itu karena barang jadi barang teh aya hukumna oke ayat pengaruh sareng hukumna sakala rupina dina perbuatan jalmi ya. Maka perbuatan dia ayat anu menimbulkan pahala di Allah. Perbuatan baik kena pahala baik, perbuatan jelek kena di Allah Subhanahu wa taala jelek. Jika kita taros tadi kemaksiatan man palinganna bisa sadaya tina tina anggota badan orang bisa maksiat. Maka orang teh mungkin bakal ditanya segala anggota badan Allah Subhanahu wa taala bakal ditanya. Sampai dicontohkan di Quran mungkin ada al-yauma
nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi kena baham di dunia biasa ngomong, aina di dunia ngomong, kayak ditutup di akhirat. Gantian. Ngomong kena panangan cina, wa tukallimuna aydihim. Coba, ini kan sudah berbeda. Di dunia nggak bisa ngomong. Yang ngomong mulut yang biasa ngomong di dunia mau ditutup oleh Allah nanti di akhirat. Giliran yang ngomong nanti tangan. Yang jadi saksi kaki. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka kalau Umar bin Khattab sore-sore bertanya ke kakinya, kamu dari pagi kemana saja? Kalau yang kemana mana? Lamun teu pugu keloyongna ditenggeul cenah sampean anak. Kemana bahaya anjingnya? Kemana bahaya anjing? Teu ngajawab, teu emot, tunggu cenah tunggu. Sebab mungkin bakal ngomong di akhirat. Maka dihadian di ayeuna mula. Jadi maksudna teh lain kata sing pugu ti anjing mun teu pugu ditenggeul cenah Umar bin Khattab teh. Entong salah pangda-pangda. Sigana urang upami nurutan Umar bin Khattab sore-sore urang teh naros sampean sigana teh ditenggol baik sigana teh urang pengkor sigana mah. Ya tenggol dia minimal nanya. Nanya minimal lah, gitu. Iya. Tapi pemilu Umar bin Khattab gitu, Umar bin Khattab. Kunaon gina sebab kena bakal ditenggal ku malaikat dan istilah sata acan ditenggal ku malaikat itu ditenggal ku dirina ala. Itu istilahna hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab cenah etang sata acan etang ku malaikat amal urang teh ayeuna gitu ya. Itu unggal sonten cenah Umar bin Khattab. Pada bobat urang teh kedah. Nah, Napsen heula nya. napsen mah. Pada bobat teh. Ngemotan. Ngomong pa ieu. Muhasabah. Itu meureun. Bagus gitu. Tenjing naon gitu ya. Insyaallah pami orang teh pada sare ngemotan amal teh dah moal kaetan dah. Itu lebih sadinten mun umur 70 tahun sabaraha catatanna coba catatan mangkani moal leungit sebab Al-Qur'an sebutkan saageng deroge faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Saageng biji sawi saageng atom ya bahasa-bahasa bae artinya saageng tipung oge amal teh bakal kapendak ku urang kena. Saageng tipung tuh, coba tipung pemisah kia ya sabaraha. Saageng tipung hiji we amal teh bakal kapendak oge. Mudah-mudahan amal-amal orang sadaya mudah-mudahan seueur anu ka tampi ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anu tadi tampina anu auna mudah-mudahan dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Paling penting hiji ayeuna kesimpulan persiapan mayunan maut sebagian orang pasti mayunan maut eta teh perkiat iman. Kumaha perkiat iman rajinkeun amal terus rajin amal lamina istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala engke masihan husnul khotimah kacandak iman nalika orang maut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna fi man qala la ilaha illallah wa aminna fi man qala la ilaha illallah wa adkhilna al-jannata fi man qala la ilaha illallah wa subhana bi surati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hina fi man qala la ilaha illallah wa amitna fi man qala la ilaha illallah wa syurabatan fi man qala la ilaha illallah wa dakhilna fi man qala la ilaha illallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.